menurutkan beja masih rawing teh jago pilih tanding jalaman nulung ilmu nasugan be atuh nya bisa nulungan karena kasus jeung karudet aing. Ya sok teruskan kumani untari naon nu metak jadi bingung jeung sedih teh. Ya, akan jadi lebih pasaranan, ay penasaran, hayang nyaho kana kaya nyai nu sabener-bener-benerna. Si Banteng Mulung atel bibirna sigana teh. Lamun teu milu nembrong ngomongna. Bener nyai, bet ngentong asa-asa ngentong sieun-sieun ku ngakang. Mamakannya maka ngawing manyugan be bisa nulungan ka nyai. Nu mantak kudu nerus nerang nyai. Sok nyarita nu bener-bener. Sok nya benernya nyai. Si Banteng Bulung ate bibirna sigana teh. Untari netep dikasih rawing terus ngomong di lalaunan. Leres eta teh. Moal naon Kang Banteng Bulung teh Kang. Abdi mah bet sieun ningali tangtunganan oge. Moal neon-neon nyai teu kudu sieun akang bagiannana lamun neon-neon mah cek sok gancang nyarita deui nu leuwih jelas ka akang. Abdi geus taya harapan deui kumu hirup di alam pawenangan Kang Rawing. Sabab hirup abdi teh betaya hartina tipoe kapengan di udag-udag kurasana langsa. Ngagugulung kabingung nu estu taya sudana tanpa aya nu bisa nulungan ka diri abdi Kang. Oh, nyai teh dipaksa kiwin kudu jadi kolot anu sok padahal nyai teh suka ka lalaki nu dijodohkeun ku kolot nyai. Kitu kabingung jeung kasedih teh. Sanes kitu Kang Rawing. Oh, lantaran nyai ditinggalkeun meot ku kabogoh atawa bebereuh. Henteu, sanes Kang Rawing. Oh, pedah eta meureunan lalaki nu dipika cinta ku nyai kawin jeung awewe nu sejen. Sanes, margi sanu kersaeun ka abdi awewe nu kieu rupa. Oh, pedah. Oh, Kang Rawing mah ningkalah kaheureuy. Kang ngawing-ngawing noba oh. Meuni teu kaur we batur teh. Atuh dah Kang ngawing-ngawing mah kalaka oh-ohan. Oh, tukang ngawing geningan. Mengesah. Alah, aduh. Ya, salah we neguh teh ye teng ye. Nakunaon atunya. Oh iya meureunan lantaran nyai ditinggalkeun maot kudu jadi kolot. Memang leres pun bapak tos ngantunkeun. Pun biang kagungan bicara oge namung teu lami margi pun bapak. Mun bapak tere abdi oge sami teras ngantunkeun pawenangan. Oh, jadi nyai teh sedih jeung nalangsa lantaran ditinggalkeun maot ku bapak pituin jeung bapak tere, kitu maksud nyai. Lanceuk tere abdi lalaki duaan. Mangrupa sakembaran kawilang dua jago anu tetela akhirna mangahakan raja kaya pun biang. Malian ayeuna pun biang teh nuju teu damang. Numutkeun piasa macena diberejit ku ilmu telu. Aduh bet jadi hawatus ka pun biang Kang Rawing. Si Rawing jarangnya seuri bari ngareret ka si Banteng Bulung anu ngajanteng nangtung milu ngabandungan kana guaran carita untari. Oh. Kang ngawing oh-ohan deui euy. Dah, rada berai-berayan ieu mah ye. Rada berai-berayan ieu mah caang ye teng. Jadi nyai teh boga lanceuk tere lalaki duaan. Nah ngahakan harta bana atawa raja kaya kumaha kitu nyai? Mohon. Peda abdi sareng pun biang pangawak awewe. Anu teu daya teu upaya kapanan meureunna. Nu akhirna ti poe ka poe teh raja kaya pun biang terus-terusan dipake monyah-monyah ku lanceuk tere abdi. Nyata Kang Subala jeung Kang Sujali. Sugan akang teh Subala Subali atawa Sugriwa Subali. Eta mah kudu bebeja ka Hanggada atawa Hanoman meureunan. Jadi lanceuk tere nyai teh ngaranna Subala jeung Sujali. Nuhun Kang. Di sabang prak anjeunna aya di rorompok pun biang jadi tik-tik brek.
batin ongko pangintenan magi rorompok teme unggal poe dipake tempat main sareng ngumbar nafsu ka istri abdi teu bisa naon-naon sikepna galak jeung kejem. Indeng abdi narima panyiksa ti manehanana duaan. Malah tadi enjing abdi dipiwarang milarian dukun margi kaayaan pun biang nu beuki wales wae teu damangna kan. Numutkeun nu tiasa macenakeun aku ilmu werjit. Akhirna abdi degikeun ka ieu tempat. Bet bingung kedah ka mananya lumaku. Margi ku emutan sanes pun biang damang di oge mah oleh kaganggu margi talajakna lanceuk tere abdi nyatana Kang Subala sareng Sujali Kang. Bedah ayeuna mah Cipanon jeung kasedih Untari waktu harita. Ceurik kanyanyerian pugu salila ieu ngan ukur di kemuku sorangan, rasa kasedih jeung kana langsaan. Si Rawing silih teuteup jeung si Banteng Bulung, duanana bet ngarasa watir jeung karunya anu ku nasibna Untari harita. Aduh, aya kitu nanya Teng. Padahal cek akang mah eta lanceuk tere nyai teh teu ngabogaan hak neon-neon ka raja kaya indung nyai. Heuh, kumaha ieu Teng? Cek pikiran Anteng kumaha? Si Banteng Bulung ngahuleng sakedeung. Ngareret ka Nyi Untari nu harita terus tungkul bet sieuneun pisan sigana teh ku si Banteng Bulung. Ngari ngecek nguing mangurang datangan beng ayeuna mah Kang Imahna Nyi Untari ka ngawing-ngawing. Ngengken di ditu ngurang ngariung ngamun ngeungeus beres ngurusanana nerus urang. Daang. Pasti kana hamindi wae di dinya mah Teng. Geus apal Kang ayeuna mah lah. Tapi kumaha lamun lanceuk terena Untari nyata Subala jeung Sujali malik teh suka ka urang. Sedengkeun urang jalema anyar pinanggi Teng. Oh. Ngatur najan nganyar minanggi oge ngawa salahna ngalinulungan maka ngawing-ngawing. Ngapanan ngecek ka ngawing-ngawing oge ngudung urang ngudung bisa nulungan nu butuh, ngajait nganu titeulem ngahudangkeun nganu labuh. Ngapanan kitu tah? Nu mamakon nama ngurang mudu nulungan Nyai Untari Kang. Si Rawing netep antep ka Untari, teulila terus nyarita deui. Enak Kang rek nanya ka nyainya. Upama ieu mah akang boga karep hayang ngalempengkeun ieu kayaan. Hartina akang mah lain erek pipilueun ngan teu dina tempatna lamun nyai anu disiksa jeung dikakaya ku Subala jeung Sujali. Bisa ditarima teu kira-kirana ieu jalan pikar-pikiran akang? Untari bet beki karep Cipanona anu masihan pipina. Lamun teu ngarti dibiwahat bet hayang ngagabrug bari nyuuh dina luhureun dada si Rawing. Adi ngaturkeun nuhun kana perhatosan ti salira Kang Rawing. Oge ti Kang Banteng Bulung, terus teu kedah dibalon deui eta kasauran ti Kang Rawing. Margi abdi nu jadi mantakna langsa sareng bingung makayan pun biang Kang. Si Banteng Bulung nu harita kadenge nyarita deui. Makanya mah nenang we Nyai. Kang Awing di lembur mah biasana ngosok ngubaran nganu gering jeung nganu beunang kumanyakit. Di lembur mah menggeus ngasohor dukun Awing Nyai, mangkana mah masti nyager ngindung Nyai. Tong kitu di dinya Teng. Majarkeun nya akang dukun. Bisa sote ngubaran lamun panyakit atuh di jero alatan patelak ngadu tanaga. Lamun gering panyakit mata centang tu bisa naon-naon atuh akang teh. Kang Awing nyebut ngakang kang urang euy. Mokona mang urang ngingit Kang Imahna Nyai Untari beung ayeuna mah Kang Awing. Untari ngabagi panetepna ka si Banteng Bulung jeung si Rawing. Teulila terus cerita deui. Nanging sing atos-atos Kang Rawing. Margi Kang Subala sareng Kang Sujali kawilang jago dipika gigis, kejem sareng barangasan Kang. Pamugi Kang Rawing sareng Kang Banteng Bulung ulah dugikeun Kang ngayakeun kaributan sareng anjeunna. Ya, Ari akang mah moal ngajak ribut teu pupuguh. Ieu mah hayang ngalempengkeun pasualan. Sabab ari ceuk akang mah nyai anu sakuduna ngabogaan hak-hak kana raja kaya anu jadi indung.
Pugu raja kaya aina teh raja kaya bareng ejeng bapa Nyai. Jadi sakuduna mah ulah ngahak ejeng batu dan teh ulah ngahak ejeng ngatur eta anu ngaran Subala jeung Subali. Bener teh Teng? Nya gitu Kang Awing-awing. Mamakanya mangurang ulah ngantep nasib nu Nyai Ngontari. Ngarunya Kang. Aduh, karunya pisan pugu Kang Awing-awing. Oh. Aduh, ieu mah ye. Abi teh ngaturkeun mun satacan oge Kang Rawing. Oge Kang Banteng Wulung kana perhatosan sareng pitulungna sok komo pamipun biang dugikeun ka damang deui masa bihara-bihari. Geus. Tong nyeri ay naman Nyai. Si Anteng Wulung mah sok kabitaan lah meningali nu nyeri teh. Sak terus we teh nyeri. Aduh, ya. Kan Nyai kan. Si Rawing akhirna menangtukeun sikepna. Dirina sadar sanajan nya urusan pribadi ge tacan jucung nepikeun kanu dimaksud, tapi dirina teu bisa ngantep kitu bae kana nasib kahirupan anu karanapan ku Untari dina waktu harita. Nyai atuh ayeuna mah urang ka itu atuh ka lembur Nyai. Kumaha jauh ti teh kira-kira na Nyai? Ya lumayan we tebihna mah Kang Rawing. Nanging harapan abdi muga-muga we Kang Subala sareng Sujali sadar kana kaayaan dirina. Margi abdi teu miharep pamikrah dugikeun ka aya riributan mah Kang. Atuh puguh we Kang oge sarua. Bet jati resep ari kana kaributan mah. Resep sote lamun ngariung hamin. Puguh deui eta mah Prabu Tumpeng paling-paling kamarkaan dina ripuhna oge. Nyalin kitu Teng. Cek si Rawing bari cengkat nangtung tina diukna. Si Banteng Wulung ungeuk bari nembalan. Bener Kang Awing-awing. Oh, naniraha kitu ngariung ngaminna teh Kang Awing-awing. Ngatunya boh deui meureun nya botong teh Kang. Alah ieu mah ye dulur akang mah hampura. Hejo pisan kalalalab teh Nyai. Nu matek ulah kaget. Nya hayu atuh Nyai, urang ngeureuh bae mah. Mangga tukang Rawing. Temal Untari pondok geus kitu mah tiluanana terus saleumpang ninggalkeun eta patempatan. Si Rawing leumpang ngarendeng jeung Untari sedengkeun tukang ngeunana nuturkeun si Banteng Wulung. Tetela, memang cukup jauh oge jarak ti basisir kalemurna Untari teh. Sing horeng Untari teh geus nekad meureunan pikeun miceun maneh ka laut. Sabab eueuh hartina meureunan hirup oge lamun ti poe ka poe teu weleh nyandanganna langsa jeung tunggara hirupna. Waktu tepi ka deukeut buruan imah memang bener buruan imah kolotna Untari teh kawilang buruan imah nu lega lahana. Malah wangunan imahna oge kawilang gedong nandakeun kolotna Untari teh memang jalma aya sigana mah. Untari acan wanieun asup ka pakarangan imah ngareret ka si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Abdi beteu wantun lebet ka pakaranganana oge Kang Rawing. Mangga tinggal di buruan Kang. Aya kana opat riunganana eta teh sadayana nuju main Kang. Di lebat bumi biasa nama dipake laku maksiat pikeun anu meunang dina maena. Kumaha tuh Kang? Si Rawing nyengir bari ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita. Kumaha Teng? Geus tepi ka tempat nu dituju Teng. Itu aya opat bunduk. Jelema nu keur maraen euy. Lah, mangkaning akang mah teu bisa kana puan paen Teng, teu bisa Teng. Wah, ngapanan ngurang adieu teh lain ngarek main Kang Awing-awing. Nya ngamun mudu bae mah main ngentan neun-neun. Ngengkeun bae nguing anu main ngarek ngunyeng atawa naon-naon mah. Ngayong urang asup Kang Awing-awing. Tengeuna di ngasupkeun mah Kang. Nya puguh akang oge ngarti hayang asup ieu teh. Nya da teu puguhan teu asup mah. Ngan kade ye ulah wakanyangan gara-gara Teng ye. Ingetkeun urang datang ka dieu lain rek ngayakeun kaributan. Bener teu? Beres Kang Awing-awing. Oh, mama konya mangaringuing mah kumaha Kang Awing-awing. Kang Awing ngomanjon wing, ngamun ngecek ngomanjon mudu ngabanting jalma dibanting. Ngamun mudu cicing wing nyicing Kang Awing-awing. Nya ade atuh lamun geus kitu mah. Hayu Nyai, akukeun belah engke teh ka Subala jeung Sujali akang kabogoh Nyai kitu. Datang ka dia hayang wawuh jeung dulur Nyai.
Kumangke sikapna sarta penerimaan Subala jeung Sujali. Kumaha kaberatan teh lamun akang diakukeun ka bogoh Nyai. Ka bogoh deui euy. Ah. Barebeubereum pipi nu geulis Untari waktu si Rawing nyarita kitu teh. Ngawalon lalaunan. Nyangakeun kumaha Kang Rawing ngiringan ari abdi mah. Ulah ngiringan-ngiringan kumaha akang ya tapi akang kumaha lamun nyabogoh ka Nyai. Jadi engkeun nu kudu nyebutkeun akang ka bogoh Nyai teh nya Nyai pisan nu nyarita mangsa ngawanohkeun diri akangnya. Mangga Kang Rawing, ku abdi diperhatoskeun pisan. Tacan oge tepi ka golodog kakara di tengah-tengah buruan meureunnan. Harita katingali geus aya dua lalaki anu nyampeurkeun dina sikap nu garang jeung galak nilik dina wanda mah jelas kawilang jawara. Keula urun heula euy. Untari ieu teh. Nah geuningan geus balik deui lain dititah ku Kang Subala, ha? Jeung ieu deui ayeuna mah bareng jeung ieu dua lalaki saha ieu teh Untari? Eta dua lalaki anu megatan jalan teh salah saurang di antarana nanya bari ngabagi paneteupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung. Komo waktu ngaredet ka si Banteng Bulung mah muguh ngageter hatena. Untari nenangkeun geteran hatena. Ningali galagatna kitu mah geus jelas bakal aya kaributan. Munggu balad-baladna Subala jeung Sujali kawilang jalma-jalma nu kalasar jeung barangasan. Iya. Nepangkeun Kang Rawing. Untari bangun asa-asa dina neruskeun carita anana. Kapaksa si Rawing nu nyambung caritaan Untari. Kabogohna Untari, kuring datang ka dieu nganter ieu kabogoh kuring Untari. Maksud hayang nepungan nu jadi indung, nyata indungna anu cenah mah keur gering gitu. Jadi teu kudu dipegatan lengka. Sikap jeung caritaan pokoknya nu bener-bener ieu nyatakeun jen hayang pangi jeung jadi indungna keur gering ripuh. Sikap caritaan si Rawing tenang. Tenang pisan sigana teh eta nu duaan anak buahna Subala teh nepikeun ka ngaburileng panonjol ambek we sigana teh. Ngan manehna duaan kawilang kaget oge ngadenge ngaran si Rawing. Baturna nu saurang di harita nyarita. Jadi anjeun teh si Rawing. Montong bari jeung heureuy ngomongna sia. Sabab sakanya kuring si Rawing geus boga anak pamajikan. Si Rawing nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Nya heueuh, da kuring oge geus boga anak majikan atuh. Memang bener. Ngan anu geus boga anak pamajikan teu meunang kitu boga kabogoh deui teu meunangnya. Ari ambewenna sukawin jeung daekeun mah teu neon-neon lur. Si Banteng Bulung hatina mah geus teu tenang hayang geura nindak ka eta dua jalma, tapi si Banteng Bulung masih keneh nungguan parentahna si Rawing. Salah saurang di antarana harita ngomong deui tujukeun ka si Rawing. Montong disasaruakeun jeung di tempat maneh datang ka ieu patempatan Rawing. Dewek menang parentah ti Kang Subala lamun aya jalma asing atawa anyar pinanggih teu bisa asup kitu bae ka jero imah karti. Geus disebutkeun tadi ogen kuring teh kabogohna Untari. Jadi hartina kuring kabawa ku Untari. Kuring bebenena ka Untari. Untari babeureuhna teh kuring. Nama si kene kurang jelas. Meni kudu pasengor-sengor papureleng-pureleng pila kadarekna tamu. Kawas di mah sorangeun weh. Kumaha ieu mah nya ngajajanteng kieu di buruan. Teu pantes atuh lur. Anak buah Subala sanajan sikep digalak-galakeun, tapi dina hatena mah pada nyarita. Nah benar kitu ieu nu bareng jeung Untari teh si Rawing teh. Tapi nah kakara datang ayeuna lamun heueuh mah kabogohna Untari. Tapi lamun nilik dina sikep jeung ciri-cirina mah sakumaha beja nu katarima memang kieu pisan cenah nu ngaran si Rawing teh. Kadenge si Rawing ngomong deui. Itu. Itu kalah kating harulang kitu. Kumaha ieu teh? Manye kuring rek sina ngajanteng kieu di buruan. Pantes di mana katamu kieu lur? Kumaha nya ieu? Si Rawing ngareret ka Untari anu direret terus nyarita. Abi anu bade kalebat bumi, Kang. Teu kedah dihalangan. Sakumaha nu disaurkeun ku Kang Rawing memang kitu pisan kaayaanana. Maksud sejenna pangan kapun biang sakantenan ku abi bade ditepangkeun ka Kang Subala sareng Sujali. Nu duaan teh ngatur diri. Bari paneuteut teu leupas-leupas kalabah si Rawing, da puguduanana memang geus meunang parentah, lamun ningali Untari datang deui ulah diberi kasempetan pikeun asup ka jero imah. Untari, wayahna we teu bisa diidinan pikeun asup ka jero imah.
Sokomo ayeuna bareng jeung jalma asing, jalma anyar pinangi. Akang geus meunang parentah ti Kang Subala. Untari kerung lantaran ayeuna dibarengan ku si Rawing jeung si Banteng Wulung ngadadak jadi regreg hatena. Malah bet jadi wani dina cumaritana. Nah, aneh. Bet mere parentah sarupa kitu, kuring di dieu teh pribumi. Benar-benar teu kaharti Kang Subala make jeung mere parentah kitu sagala rupa. Ieu teh mah kolot kuring, naon hakna make jeung dihalangan kuring teu meunang asup ka jero imah. Harik, kuring rek terus ka jero imah. Haling ya. Untari jadi galak dina sikepna. Atuh pugu we teh dua lalaki anak buahna Subala teh jadi beureum beungeutna sabab Untari bet jadi galak jeung wanian kitu. Bet asa kasinggung hatena, salah saurang di antara namun cereng bari terus nyarita kasar. Haram jadas ya, dasar bikang belegug. Mamawa kabogoh ka dieu sagala rupa dibebekeun sia taku aing sungut teh. Wani ngomong kitu ka aing. Si Rawing nyurungkeun badan Untari lalaunan ka gigir, ngareret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Kumaha ieu teng? Kapaksa ieu mah kudu aya rilibutan, nya ada kangaranan galagatna geus kieu. Moal dihalangan deui ieu mah teng. Kana duel dewe ieu mah duel. Lain duel Kang ngawing-ngawing, duel. Nya duel. Ieu mah kana duel we duel. Kumaha geus siap teng? Wah, nganu itu matut mah kunguingkeun be Kang ngawing-ngawing. Ngentong molontong sia nyanyi duaan. Yang aing si Banteng Wulung nganu ngeuker ngawal bogoh-bogohan, nganu bakal ngabanting nyanyi duaan. Montong urang ngajar sia. Sabarila tenang teng. Dagoan parentah ti Akang sabab Akang memang anu duaan teh bagian anteng. Akang komandun. Kumaha ye Lur? Kekerek dihalangan kabogo kuring Untari jeung kuring duaan asup ka jero imah. Lamun keke dihalangan kapaksa kuring bakal mere parentah kan jadi lulur. Nyatana si Banteng Wulung. Mangpengkeur laparon, kabeukina teh kana ceuli atah. Kumaha ye? Dua jago anak buahna Subala silih teuteub. Duanana hatena memang pada ngageter, komo bieu ngadenge caritaan si Banteng Wulung nu handaruan tur sayaga diri, geus nindak kamanehanana duaan, nilik dina tangtungan oge, bet matak seber kana hate. Tapi manehna duaan kabilang jago nu dipercaya ku Subala. Bet asa piraku ari kudu nembongkeun karisi jeung kaseber hate. Salah saurang di antarana tetep dina sikepna nu garang, sarepet kulap bedog hari tadi pesat tina sarangkana. Si Rawing nyerenge seuri bari nyarita deui. Nya. Geus moal salah ieu mah teng. Jadi hiji kapastian, tang tu ribut ieu mah. Kumaha ye teng yo? Geus nyabut bedog kitu ningan yo. Alah, lamun kitu mah ngalagar bedog, ngajak ribut meureun Lur. Kadalena ku si Laing kumaha? Lamun aing geus ngalagar bedog moal make asup deui kana sarangkana upama acan ngusip geutis sia. Jalma nu lancang jeung kurang ajar. Pikeun diri aing teu ngarasa sieun deuleu, rek si Rubung rek si Rawing, sanajan aya buta oge aing teu sieun. Iya, titah lamun kitu mah. Hayo maju teng. Ieu anu duaan teh bagian anteng cukup nepikeun kakapaehan teng. Ngan bisa memang hayang nyapluk ceulina, bisi hayang nyapluk ceulina mah gegel we kanya beakeun dua ceulina. Hayo maju karep teng. Yah, nah aya ku kabina-bina. Jalma-jalma nu kurang ajar belakok cumut ieu mah yo. Ai dah. Nah, siah kabina-bina euy. Kayaknya malam gitu mah. Hayo maju teng. Ya duduan mah bagian anteng cukup bereskeun kayaknya. Gagel ceulina sing nepi ka beak. Gajeleng si Banteng Wulung gajeleng ka hareup. Nya oge awakna jangkung gede luhur tapi da puguh pangawasana ilmu silatna mah atuh hebat. Gerakanana ilmu estu ngeusi si Banteng Wulung mentrong ka dua jagona Subala teu lila terus nyarita. Ngayo sianya nih maju duaan ngurang ajar wani-waninya nih ngomong ngasar kana awing-awing dibandingkan kuing sia dimotongkan sia ngawakna. Ngayo nyingkir ka ngawing-ngawing. Si Banteng Wulung harita sayaga diri pikeun yang hareupan eta dua lawan. Si Rawing surti kana kayaan terus nyingkir ka gigir bari nungtun leungeun Untari. Sedangkan dua jagona Subala katingali harita silih tetep duanana geus pada ngalugas bedogna terus ngatur posisi tangtungan badana. Salah saurang di antarana nyarita sanajan dina hate manga geter tapi sorot panon jeung paromanana tetep galak.
Montong rasa aing peda boga tangtungan awak tangi gul sia Banteng Bulung. Aing mau kasieun ku awak seperti maneh. Jangkung moal ditaradian deuleu. Rasakeun sia. Rasakeun nya bedog aing. Dua jago subala maju dina rajang dina waktu anu meh bareng. Tapi si Banteng Bulung ayeuna mah ngan ukur ngagilirkeun awakna saeutik parang sabatan pedog lawan ngan ukur liwat sababaraha senti tina sasaran. Salah saurang di antara ditewak kali telebah cangkengna ku leungeun sabeula. Memeh lawan sadar kana kaayaan anu sabenerna awakna geus dibantingkeun manten ku si Banteng Bulung. Liat! Tuh! Ha, dinancingkeun sia ku ngaing-ngaing sia ngeueuh. Wah! Kebut adaw! Ngagero harita panjangna karana eta jago nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung teh. Karasa awak nali upama nu remek satulang-tulang. Ari baturna nu saurang diri rada mundur ngarengkog ka tukang kaget ningali kakuatan si Banteng Bulung. Ngaya mudang nyanyi ngamun nya jago ngejeng wanyi nyanyi kang wing-wing. Ngayo sia nyaju sia. Ayo nganu saurang deui nyaju. Nyunga makonya mah imam moal nyieun ku nyane. Bari jeung nyengir sarta pepelengkingan nahan ka nyeri. Nu dibantingkeun ku si Banteng Bulung maksakeun maneh ngoneal hudang. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.